Dulur-dulur nyana rumpul urang ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Iwan-iwan nu beriman dinten ieu pangaosan zikir ulang kahilapan sababeta kawajiban. Untung jalma nu sok ngaji sae awon tos kataji, dosa urang diampuni, kumpul urang dirahmati. Sepuh anom wajib ngaji, beunghar miskin sami-sami, hirup masih hati-hati, sebab urang bakal mati. Urang kudu miga cinta, guru nu jadi pelita, najan urang loba harta, wajib ngaji eta nyata. Obat hate aya 5, baca Quran jeung maknana, kalamullah maha mulia, pelita hate manusia. Ulah poho urang puasa, obat hate nomor 2, najan lapar karasana, malah gampang ibadahna. Obat hate katiruna, zikir wengi sing biasa, petunjuk Allah ka jalma, syafaat junjungan kita. Salat urang sing biasa, nyeurkeun ibadah hamba, amal soleh bakal nyata, ridho Allah nu diharepna. Obat hate kaopatna, resep loba ngariungna, sareng jalma sarolehna, para alim ulamana. Ngadangukeun pituduhna, hayang bagja akhiratna, sareng ngamalkeun ilmuna, bakal jaga akhiratna. Obat hate kalimana, rajin sholat dipertinggal, sholat tahajud namina, kebiasaan jamaah solehna. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu ala nabi.